Nih, sahulu-hulu acan di ojekkeun aing mah. Mana teu boga duit. Nu kitu masih haji tah. Aturan boga duit pa ayeuna ye. Sagala cenah meneran kenteng. Mana tah rajana ayeuna mawa deui. Ku aing kudu jailan wae kitu si haji ye. Assalamualaikum. Salam. Salam pas A2. Dua. Heeh. Naon deui, Mang? Hargana seberapa? 3.000. Aya 2.000. Urang ngahutang ya. Heeh, wios. Jeung naon sih? Nyeri sirah. Nyisirah henteu. Naon tuh? Nyeri henteu. Naon sih? Ajung naon itu nyata teh inu ngawarung mah cicing we. Si kunaon cenah tukang ojek teh guburu tua we. Nah, alhamdulillah ya nama hujan ge genteng teh teu bocor deui geuning nya geus beneran mah. Syukurlah. Beneran ya si Haji aya ya. Aya naon ka dieu? Urang teh Kang keur muriangan. Akang. Kang Haji keur muriangan. Nah, tuh muriangan jauh-jauh datang ka dieu. Gara-gara di dieu pantang menerankan teh jadi muriangan kieu ya. Terus rek naon? Nyarek berobat. Arek ngecrok. Geus ngeclok deui wae. Geus kudu ngeclok-ngeclok geus dibere weh. Dah, cukup sakieu. Ya udah ya. Geus mah jeung sakieu. Udah. Ieu muriangan tapi masang koyokna kunaon di pipinya. Ih, sarua wae sambunganna kahuntu ieu teh. Biasa kitu urang mendieu sok di dieu ieu. Ayeuna. Teu kaharti. Geus 6. Bangga Kang Haji. Mangga. Nuhun ya. Asa wangsulna. Parupa wae. Pamuka adegan dusun Cirejak, wilayah Desana Cibalong Sari, Luka Wengku Lebak Kecamatan Klari, Kabupaten Kota Karawang Bupati.